kamari lemur tetangga itu karek ngajak main bola cenah kumaha ya. Ayo Urang main bola. orang main bola. rameannya acara Opatan. Ngelek we. Opatan. Jangan. Tapi itu ayo mah opatan. aya karena mah tayangan bisulna gede. Nah, asli bener. Di mana bisulna? Mana bojona. Oh. Ayo. Kemana enak kali itu tadi? Mana lah tadi we? Let's go. kangen bola penting mah ngajong bola we teu jadina kieu kita belasan pohon nonton urang Kita ngajangku itu ngajangku futsal bola itu futsal. si Kojiro tukang parkiran saya oh si eta nya Tak wae lah kumaha. ayo lah mah lawan leutik kieu urang mah barada kieu urang mah leutik Soalnya juara gini di YouTube teh. iya Bisi hari masalah Jadi mata. Bruh. ini mah jadi tukang gawat ayo Siap. mau lawan bae teh Tang sekalian lah. Di lapang mana? Burun lapang mana? Beda lapang kemari. Iya mah. Ininya mah ya. Bulu nanti sana lo asup ke dalam kulkas. Di lapang. Daripada loba bancot, loba ngomong, sok. Didinya jadikeun jeung urang jauh. Tong jauh lah, bol ayeuna. Ayo rek meunang. Weh, kediri. Mana bolana mana atuh? Bolana mana? Lik main bola teh eueuh, kumaha teh? Tenang. Oh. Boga baturan jeung wasitna jeung urang lah internasional. Oh, Lain sakabupaten. Sok atuh guru teh beja baru. Tenang, uang telepon. Terus diangkat nih. Udah ahila nih kabur hujan ke kumaha teh. Halo. Halo, Bang. Ya. Urang butuh bola jeung wasit teh ka dieu. Hah? Butuh bola? Oh, butuh wasit? Di mana mainnya? Di rumah sakit, banyak tukang. Oh, di lapang nih, nah, enak kadinya nya. Laguan. Ayeuna. Ayeuna pisan. Oh, urang keur ieu ya keur ngarariung ngarek main bola. Ditunggu nya. Siap. Guys. Aya tenang lakuan kedeung deui. Senang aja kalau itu kerja di wasit teh aneh. Di rumah, ayo di rumah. Di rumah loh. Gila, Iya wasit mah ieu. wasit di mana? Bang gue. Ya internasional sadesa. Internasional. Ya teh jadi lahirkeun di mana? Jimbabang Boe.
Bisa diwasikan, murah, gak bisa kapan ya? Korea Selatan yang Korea Timur. Ayo, ya sih mau masak apa? Ayo, buru-buru. Masalahnya naon? Ya, masalah naon itu cik naon? Main bola, nangtang ka urang-urang kudu pisan. Ya hargaan. Ayo nama mending kena satu bangsa, satu negara mending kena damai. Mending kena dagang cilok. Urang mah ieu lah urang mah kena dagang kopi lah. Hukum. Di masalahnya teh mana nangtang. sok ya ayo namanya sebagai warga Indonesia yang baik mending kena bersatu ulah berselisih naon sih berselisih naon
sok ayeuna salaman. Namun Pak aya perselisihan satu Indonesia, satu bangsa. Sok. Merebutkeun naon? Rebutin bola Biasa aduh. Pelukan, ampura. Oh, kalah yuk. Satu Indonesia bersatu, daya perselisihan indah coy. Matakna timulai ayeuna eukeun ka hareupna Indonesia kudu bersatu. Mantap.